Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpuring Dadang Rohyana bin Oyon Ruhyan saur nusanes disebat penggiat iket. Nah, awal mula simpuring kataji dina bidang iket teh kapungkur sanes kapungkur pangintennya ada bedienakeun ngawitana mah kieu ari resep nama tos ti 2007-an resep ninggal nganggo iket asa ninggal kitu di 2007-an teh. Nah terasa diguluti itu iket teh kieu geuningan, iket teh aya maknaan sang sajabina salajeng teh eta simkuring dina hiji waktos kapeto kanggo janten panitia ngayakeun upacara adat anu tos lami di daerah Pamengpeuk teh teu kantos kacarioskeun deui aya upacara adat ieu. Nah simkuring nyanak murang kali SMP PGRI Pamengpeuk kanggo ngayakeun acara upacara adat anu sederhana kanggo pernikahan rayi ipar. Nah tidinya kan sibuk ya dino nganggoankeun raksukan teh di dangdananana sibuk lami sementawis acara kedah tepat dina waktosna. Nah akhirna acara dina ngaiketkeun teh ngiketan murang kalih teh saayana we sapertos kitu saparantos prung we eta teh acara upacara adat teh berlangsung ninggal ka sisi kagigir aya ibu-ibu oge anu tos serepuh bapak-bapak oge sami ninggal katinggal dina socana teh naon teh rembay cimata. Jadi jika aya kerinduan khusus dina bab upacara adat ieu tidinya penak we simkuring teh da ku sabab tadi teh hese ngabolitkeun alami sareng sajabina penak we sareng Kang Herman anjeunna biasa berprofesi dina ngadamel beno sareng kopea. Nah ngobrol we sareng anjeunna sabi teh kieu Kang Herman kumaha urang ngadamel iket Sunda teh urang praktiskeun gitu. Kumaha cenah carana? Nya kieu bentukna sok we ekspor deui. Nya mintonkeun abi teh tah kieu bentukna kieu. Dicobian lah ku Kang Herman teh. Sabe pemipa yogi tos we ulah nyobian aya mah ngadamel we ngawitan teh. Ngabdi ngawitan teh genep setengah kodi we kajian di peser ku abi sepados kanjina semangat. Ya akhirnya ngadamel pas janten balung sareng anu reuwas oge aheng oge gitu hasilnya saya oge gitu ya sareng tiasa dikembangkeun langkung tina hasil ieu teh nyobian anu kawit teh teu da karateg teh teu sanes dina bisnis kurang nyobian we ngasosialisasikeun ngan salah sahiji cara mensosialisasikan teh apa itu ngalakungan kudu ical. Tah ngawitan pisan simkuring ka dicanakna teh ka Bandung ngadamel sabaraha kodi tepat mah 3 kodi ngawantun anjeun eta mah payuheung teh kajeun. Nah aya hiji acara di Museum Sri Baduga kapungkur teh nya simkuring mesen setan jeung guru-guru SMP PGRI eta ge kitu sok we cenah eta aya urang ieu urang cobian mensosialisasikeun. Pada waktu sarita simkuring masih keneh minim dina pengetahuan tentang iket ieu. Nah, ari dicanak ka Museum Sri Baduga ari digelar dina meja eta ternyata antusiasme masyarakat pengunjung teh agung
ageuna kumaha nya seueur naroskeun walaupun mesena mah rasa gede tapi karaos duka aneh duka da patarosana teh tetep di ieu teh blangkon atau ieu teh blangkon atau napi naon gitu. Nah simkuring tidinya tegas ieu sanes blangkon tapi ieu iket. Nah terus we eta teh berlangsung seueur deui ieu teh kumaha ieu teh maksudna naon sareng sajabina simkuring ngawala ngasa kada kaduga ieu mah abdi bermaksud kanggo ngawanohkeun hungkul ieu ngawanohkeun iket anu parantos naon teh kapungkur parantos dianggo kondisi ayeuna ningali kondisi masyarakat dengan kesibukanana supados wanoh heula ke tos wanoh bakal bogoh kana iket eta teh. Nah saparantosna di naon teh digelar di Sri Baduga eta nya teras we aya naon teh pertemuan anu ngajak anu kumaha anu ngajak hayu urang dagang di kitu hayu dagang ieu simkuring teh sabari ngawanohkeun sok sanaos sepi sok sanaos kumaha ge anggar da tekan mah hoyong ngawanohkeun ieu teh nya akhirna simkuring ngawanohkeun di berbagai acara kapungkur pamit rapat mah naon teh anak sareng Mang Ut sama Mang Obe sareng Tamsil oge oh iya urang acara di dieu ayo simkuring da dasare malihan mah sanes tukang dagang teh nya ngagelarna oge teh khusus ku samping kebat digelarkeun ieu ditata mangga cuma setiap tina mensosialisasikan eta ngadagangkeun eta teh seueur pertosan teh ieu naon ieu bentukna kumaha ieu aya nu enggal atau aya bentuk enggal atau napi henteu aya naon teh. Nah oh coba teh abi janten nyamut berarti masyarakat hiji ngaraos aneh terus ngaraos kagugah yan ieu teh jadi aremut ka sepuhna masing-masing oh baheula teh ieu teh aki urang nu make nu kieu teh kan baheula mah dikieukeun langsung dianggokeun teh secara praktis. Simkuring ngawala mohon da ieu mah kanggo ngawanohkeun hungkul heula tah kieu bentuk-bentukna teh. Nah saparosna eta berkembang produksi mulai weh seueur pesanan anu hoyong ngadaramel sareng bentuk-bentuk tersebut. Simkuring mensosialisasikeun pada waktu eta teh ngawitan tinu tos sapantosna secara offline secara langsung sanes online barenya milarian dina Google teh pake aya ieu teh aya di Sunda asugana lambat cenah ya penak we sareng ka Agus sareng di Sunda. Nah pake anya lagi nampi justru mengantusias pisan ngarangkul nya hayu we sasarangan nya sajabi teh eta jadinya berkembang we panjenengan masihan event sareng sajabina diarahkeun bari simkuring oge diajar dinu boh dagangna boh secara kualitasna oh iya. Nah terus bertambah kualitasnya tina masukan anu dina waktos dina sosialisasi oge diskusi masukan nu kedah dikumahakeun ieu teh kanggo perkembangan baik secara kualitas oge kuantitasna. Kapungkur mah anu ge rada deg-degan eta teh waktu acara di Braga aya salah seru sepuh ieu teh naon cenah iket atau simkuring ngajawab iketna da iket mah lain kieu kumaha nya pada cenah teh abi mah ngasaukur hoyong ngawalokeun kirang uninga perkawis kumaha-kumahana teh balihan mah anu nyoba anu rada ngawagel oge katanya nah waniana iket dijadikeun kieu dijadikeun praktis kieu. Nah simkuring panginten kusabab tekadna hoyong ngawanohkeun dan koge bakal euih deui kana porsi bentuk orisinilna wanohkeun we heula. Nah ngobrol teh panginten ari anu
urang kapungkur anu ayeuna teh kenging warisan iket teh di sepuh anu kapungkurna tah urang ayeuna ngawariskeun ka generasi berikutna naon diantawisna teh perkembangan iketna ieu diantawisna nu diwariskeun ke generasi teh yang iket teh kantos dipraktiskeun dan dugikeun ka uwih deui perjalananna uwih deui jangan iket orisinilna cuman dipraktiskeun anak anu tingkat orisinil mah dinu segi opatna teh ari ayeuna mah masih keneh di anu digunting teh dan sebagainya. Simkuring rada deg-degan oge anu kumari ninggal masyarakat ternyata antusias masyarakat tinggi pisan dina bab ieu. Tinggi teh sanes dina bidang produksina tapi tinggina teh dina karinduan terhadap budaya, karinduan terhadap ciri raksukanana. Nah, yang coba terus simkuring ngagali malihan nanti untuk meningkatkan karena kualitasnya konsultasi sareng ieu ngadamel sapotos ieu dugikeun ka tamat misalnya teh dugikeun ka oh ieu posisi simkuring aya hoyong ngadamel kualitas nu langkung deui didik deui nu ieu terus gitu. Nah nu kawitna terlibat dina perdagangan teh simkuring mah ngalep teh dia perdagangan sok da mah tos pada mandiri anu meser anu eta teh sok dilangsungkeun kanu produksina kanu marketingna simkuring ngalep teh di pangker ya mencoba we teras dinu hoyong ningkatkeun deui hoyong teras dina bab produksi teh langkung ningkat gitu. Nah salajengna nya teh saparantosna abdi kerjasama sareng distro Sunda anu dibuan ku ka Agus Rohe teh panginten aya gempungan harita teh yang urang ngayakeun komunitas iket patrafikis teh yang ngiringan simkuring di pangkar we posisina di pangkar tidinya langkung nyebar dugikeun ka sababaraha pengrajin bermunculan kumargi antusias masyarakat ngalakukan sosialisasi eta pengrajin engate muncul gitu nya. Nah eta tangtosna tetebih tina sharing jeung simkuring sharing ieu kieu kumaha mun nyeun kieu ya sok we dan tah ieu kondisina kieu mun jagi tetekonna cirina ulah lepas eta hungkul. Nah nya dugikeun ka tina nu kamandirian eta teh dugikeun ka tarbih perdagangan teh. Oh itu sih. Malah kan anu urang dieu panginten anu hoyong dipotong nganggo iket di Amerika aya. Anu di Korea malihan mah sapalih mah geus aya eta teh dugi ka Arab sareng sajabina. Terus meluas. Tapi baru sebatas naon teh baru sebatas nah janten cindera mata atau nanti naon teh penyebaran marketing ngungkul orang masalah penyebaran marketing teh anu orang Sunda atau nanti orang Bandung nu aya di Korea misalnya orang Bandung nu aya di Jepang hoyong nganggo da kerinduan terhadap Bandung teh terhadap lemah China eta. Nah setelah gitu sampai ke penyebarannya seperti itu dina produksi ieu teh. Nah ayeuna tuh panginten dina hilap deui tahun sabaraha nya eta teh. Da iket praktis teh ngawitan nama dina tinu hiji iket janten sabriji gitu. Nah kusabab kebutuhan ekonomi teh kumaha ge dinu pamidaya jualna pada waktu sarita teh ngawitan teh dengan daya jual tinggi heula ngahaja sapados penasaran ya akhirna mah alhamdulillah terus supaya masyarakat dina mensosialisasikan iket teh. Nah kantun saparantosna urang ayeuna dina produksi parantos seueur anu mandiri dina produksina teh malihan berbenten-benten kualitas A mah kieu kualitas B mah kieu saha pengrajinna saha ieu
Ya alhamdulillah di Pamampek terus seueur malah terus janten ciri oge yang bahwa di Pamampek teh sentra ikat praktis saudara gitu. Nah, tangtosna sim kuring alim upami kondisi dina produksi itu yang kedua ka pareung. Kasalkeun naon istilah teh? Naon namanya teh geus harupateun gitu. Jadi mung sausumeun nah ulah henteu kita sim kuring alim kana seperti itu. Nya panginten ku pangrojong di pemerintahan atau di disebut par sang sajabina maka kanggo penyebaran kanggo ngawanohkeun ikat praktis ieu tiasa teras ngalangungan pariwisata sang sajabina. Nah, upami disebut sejarah ikat pangintennya tadi teh ya sing kuring teh ngawitan kagugah rasa kahudangkeun rasa ninggal ibu-ibu naon teh ibu-ibu ngarakacak kerinduan terhadap budaya kusim kuring di pasihan tai cirina. Nah, anapun dina bentuk-bentukna eta berjalan sagaluyurna aya anu ikat anu ngadamel teh buhun heula ngawitan mah ngawitan ikat buhun ibuna kieu. Nah, teras we kana ikat-ikat anu kiwari tah ayeuna mah tos dugikeun ka ikatnya secara fungsional. Jadi nu produksi oge ikatnya kena karena fungsional. Da maksakeun anu bentuk anu ieu teh misalna gitu maksakeun anu bentuk anu hiji misalna. Ari masyarakat kirang nampi nyapain itu secara produksi oge sesahnya gitu kanggo penyebaranana. Nah, akhirna nya anu tren we anu raos ka nu praktis nganggoana nu tiasa dianggo dina berbagai bidang ikat eta teh ayeuna eta nu ramena. Nah, tangtosna dina hal ieu dina produksi maka sim kuring ngolah kana kumaha kualitas ti A sampai Z na teh nya ngawitan nganggo sepon teras nganggo sepon teras kana lebetna kain deui malah nganggo busa sareng sajabina. Akhir tetap endingna mah tina segi opatna asli tina segi opatna ditilapkeun dibelitkeun diikatkeun teras dipecos teras dipatenkeun teh nya dibentuk secara nah eta endingna mah sehingga dina ngawanohkeun di ka masyarakat teh urang teh komplit tah ieu aya kamari mah tos wano mah satu bogoh kenna teh taten tos bogoh eta kenna teh kana oh ieu teh kumaha maksudna ieu teh kumaha ieuna. Nah, nu diharapkeun karakter-karakter atau napi filosofi anu aya dina ikat eta teh tiasa nerap kana ka masyarakat. Nah, salajengna dina produksi alhamdulillah ayeuna parantos dugi ka pemikatan di Pamampek Hungkulnya. Aya Kang Herman, Kang Yudi, Kang Kamal, Mbah Ian, Kang Tono, Kang Enggal, terus berkembang deui aya di Srokayo ge ayeuna produksi nyalira. Kang Fahri oge sami produksi oge nyalira terus terus ada 8 tuh langkung Aji salapan. Tos berkembang dina produksi tos seueur. Olehan anu di antawi sadayana anu pang generasi muda teh anu katarik dina hoyong dina produksi teh nyata Kang Tono ieu Kang Tono antusias kanggo produksi ieu sanes ngasauput dina hoyong percembaran ekonomi hungkul tapi aya dasar dumasa rasa cinta rasa reus oge kana iket teh. Nah, ayeuna nempatkeun diri dina ieu mah dari dieuyeupkeun teh bisi urang kalinih deui ku batur kanggo perusahaan-perusahaan ageun ieu mah kana kanggo janten perekonomian masyarakat. Nah, intina tina sadayana eta teh sim kuring hoyong ngahijikeun antara antawis budaya, ekonomi, sareng pendidikan. Nah, eta kadang ngahiji. Pagi dina iket oge berhubungan. Salajengna dina produksi teh tadi